Gi, Bang. Nah, kamu tuh kerja? Ente, pogo kan kerja dia saminggu. Oh, lamun kitu marek ngilu mah ka urang. Ngilu ka mana? Yang liburan we atuh ka mana mumpung kamu keur cuti. Ya emang rek liburan ke mana gitu? Ih, eta rek liburan ka Candi Borobudur. Abi mah rek ka puncak we nu deket. Ih, kamu ieu nya usum kieu mah ka puncak sok macet. Justru eta, pan abi mah rek moro macet mah. Ih, naha muru macet mah batur mah embung mah macetan teh. Pan rek dagang asongan. Sugan teh rek liburan. Hah? Hari AA teh bener sok main slot? Cek sehari rejan. Eta cek si Anggi ngomong ke Abi. Cenah Adun teh sok kapanggih main slot. Ah, parah mah, can pernah. Tong bohong, A. Sok ngaku. Nyana mah can pernah. Tong bohong. Sok buru ngaku bisa dibabuk. Nya, maksud teh can pernah menang. Tuh kan. Feb, orang nonton film ya? Nonton film di mana, Ria? Ya di bioskop apa? Tuh hari Febi. Nya maksudna teh nonton film naon atuh Ria? Eta orang nonton film jurig. Meh naon atuh nonton film jurig teh? Nyame apa lo atuh? Rupa jurig teh siga kumaha? Cigana, najan pikasieun oge pasti resep. Atuh teu kudu nonton film jurig ari hayang nempo rupa jurig mah. Terus nonton film naon atuh Feb? Teu kudu nonton film nanaon, ta tingali we beungeut geus pikasieun leuwih ti jurig. Pih, nah bener di alam dunia ya teh aya alam jin oge. Emang aya Dun alam jin teh. Terus emang bener eta teh beungeut jin teh emang pikasieun? Bener Dun, serem pikasieun. Tapi anu leuwih serem sia Dun, tibatan beungeut jin. Oh gitu Pih. Emang naon? Eta ningali beungeut maneh pasti tagih hutang. Ah, terbalik. Aduh, geus gaya rek ka mana, Bah? Ya, sahabat mah jalan-jalan. Jalan-jalan ka mana, Bang? Geus beurang kieu panas. Abah mah rek cuci mata, ya. Abah mah lamun ningali nu bahenol. Templot matak begeras kana mata abah mah. Pokona mah abah mah. Cuci mata mah lain ningali nu bahenol, lain ningali nu demplon. Abah teh geus kolot. Nu puguh mah abah teh apalkeun jampe maot. Ari kitu abah kudu kumaha, ya. Aya nu ngaranna cuci mata mah kidit ka cai. Panon basihan ku cai. Tong kagok, silang ngalepen ta kana ubak. Beuh kacida si lain mah euy. Ka abah teh kabina-bina teuing. Manggih duit, asli mah 100.000 sidik tingali nol lagi aya 5. Aduh gede milik abah poe asli. Rek ka mana, Bah? Atuh abah teh rek hareup ye rek nang incu tapi ieu teh abah manggih duit teh 100.000 tingalikeun asli ieu mah duit teh atuh tah nol lagi aya 5 bener teh. Wah, bahaya Bah. Sok jadi matak eta teh manggih duit di jalan kitu teh. Ya, maksud si lain teh mata kumaha? Teu ka hati wae lieur mah. Jadi matak sial Bah. Ayeuna Abah menang duit 100.000. Ah, leungitna teh bisa leuwih ti 100.000 Bah. Atuh, sama tak napi cilakaan mah tuh. Abah embung karena si kawan ke cilaka. Jadi ieu teh kudu kumaha tuh alus ieu teh duit teh ya.
Ari alus nama bah mending simpen deui di mana abah tadi manggihan duit ieu. Benernya daripada abah loba resiko mending kena dituna deui itu karena tempatnya tadi abah manggilnya. Nya atuh bah daripada mawa sia. Untung aya si laing lamun eueuh si laing abah cilaka aya untungna abah teh dibedaan ku si laing. Tun kacida si Atun berarti abah teh tadi teh ngomong sorangan. Aduh kacida si Atun. Duit tadi geuningan geus eueuh. Si dikata si Atun menipu ngabobodo ka abah. Ajarkeun teh cenah duit eta bakal ngarugikeun ke leuwih gede. Kebalik pisan. Mang, urang mah teu ngarti ku nasib diri bagja awak. Ngarti kumaha Dun? Nya eta mun boga rencana teh ngan gagal jeung gagal weh. Meureun ikhtiarna be di dinya aya nu kurang Dun. Puguan segala upaya oge geus dilakonan, tapi anger gagal we jeung gagal mang. Oh, lamun kitu mah berarti disebutna teh walau a'lam Dun. Mangaceng mah di pentasaran teh kalah ngajawab kitu. Nyapan tadi cek Adun segala rupa geus diupayakeun tapi tetep gagal. Berarti walau a'lam. Emang naon artina walau alam teh mang? Iya, Dun nu disebut walau a'lam teh mungguh jalma mah poek tapi mungguh Allah mah caang. Kahati teu. Teuing ngobrol jeung mangaceng mah sakala beuki lieur. Rek balik aing mah.